Cah Haji dek ka pasar bareng yuk mun daek mah. Nah aku naon Cah Haji? Ah, teu naon? Perasaan urang teu pernah boga salah ka manehna. Nah tiba-tiba cigah urang musuhna. Aya, urang pindah. Nah aku naon Cah Haji? Ah, teu nyaman weh. Lamun abi boga salah, ngomong atuh Cah Haji. Ulah abi dijauhan cigah kieu. Saha oge nu ngajauhan maneh? Kadang jelema mah teu sadar nyieun batur kesel. Ayeuna mah eta ngarasa paling sukses. Karek warung rame saeutik oge dalana berubah. Cah Haji, abi edek nanya baik-baik. Abi boga salah naon ka Cah Haji? Lamun abi pernah nganyerikeun Cah Haji, abi minta hampura. Tapi lamun emang abi teu boga salah, kunaon Cah Haji sedil ka abi? Pokona urang teresep ananeh. Lamun kitu abi ge teu bisa maksa. Cah Haji kudu resep ka abi. Sebenarnya Cah Haji kesel karena warung Cik Nur ayeuna leuwih rame daripada warung Cah Haji. Jadi salila ieu Cah Haji sedil ka Cik Nur cuma karena warungna rame. Balanja di warung Cik Nur genah, jelemana ramah, teu pernah ngabeda-bedakeun pembeli Cah Haji. Nur Cah Haji minta hampura. Hampura soal naon Cah Haji? Salila ieu Cah Haji sedil ka maneh tanpa alasan nu bener. Cah Haji iri nempo warung maneh rame. Lamun Cah Haji hayang warung Cah Haji rame, urang bisa diajar babarengan. Rezeki batur lain eukeur alasan, eukeur urang sedil ka manehna. Teu sakabeh jelema anu sedil ka urang berarti urang boga salah. Kadang manehna hanya keur berjuang ngalawan rasa iri di jero diri manehna sorangan. Ulah ngabalas kebencian dengan kebencian. Karena rezeki setiap jelema geus boga jalana masing-masing. Nice.